Lain Jeb, orang mah nyalonkeun teh beak itu ieu. Imah dijual, sawah dijual, mobil dijual. Tah, nu ieu mah banguna. Nu ieu mah rada keibuan jeung mama oge banguna teh bisa akur jeung ieu mah. Ieu paneker, ngaran indungna saha? Burinyai. Bener Ban? Tah. Anakna? Hiji, 2, 3. Wengi bapak sholat tahajud, terus sholat hajat, sareng sholat duha anjing-anjing teh. Terus acisan 100.000 ku bapak diimpahkeun ke masjid. Bapak teh tadi masihan emam fakir miskin. Aya 5an ku bapak teh dibagi ka maman. Alus atuh Pak, tapi alusna lamun ibadah ulah sok diomong-omong. Bisi jadi batal, jeung ria, ujung-ujungna jadi takabur. Pak, naha ari bapak kawin deui teh teu bebeja ka mama. Bapak mah kitu, hianat ka mama teh. Pan bapak mah saur mama. Upami ibadah teh ulah dibeja-beja. Ben, yang duitmu, Hayang atuh. tarucingan yuk. Hayu. Mun maneh benar, orang bere gocap. Oke. Mun maneh salah, maneh mere ka orang gocap. Oke. Ieu paneker, ngaran indungna saha? Burinyai. Bener Ban? Tah. Anakna? Hiji, 2, 3. Jang Yunut. Pak, Ya. mamah teh ayeuna mah hoyong jadi istri nu taat kana agama sareng nurut ka salaki. Alhamdulillah. Coba Pak, ieu resep anu mana coba pilihan ku Bapak? Tak ieu Pak. Tah, nu ieu mah banguna. Nu ieu mah rada keibuan jeung mama oge banguna teh bisa akur jeung ieu mah. Ari si Bapak kemana we pikiran teh? Maksudna ieu hijab anu cocok kanggo mamah anu mana? Lain tah kawin deui, da salah laki. Jeb, urang arek curhat ka maneh. Da kasaha deui ari lain ka maneh mah. Arek curhat ka si Asep, nyaho sorangan meureun jelemana model kumaha. Rek curhat naon atuh sok. Lain Jeb, urang mah nyalonkeun teh beak itu ieu. Imah dijual, sawah dijual, mobil dijual. Geus resikona ari nyalonkeun mah. Lamun di Eropa mah si calon teh dibiayaan ku pamarentah Jeb. Jadi kemungkinan keur korupsi politik teh eueuh. Jadi kieu Ben. Ari di batur mah anu nyalonkeun teh lain jelema model maneh. Sampurasun, tong hilapnya like, share, komen. Like, share. Like, share, and komen. Sampurasun, tong hilapnya like, share, komen, subscribe. Subrek oke. Nya subrek. Subrek. Halo cuy. Subreknya, subrek. Kat.